numantak manehanana ngamusyrikeun teh sebab boga maksud para kaum Yahudi jeung Nasrani teh erek mareuman kana cahaya Allah. Maksud cahaya Allah teh syar'ahu wa barahinahu, syara-syara Allah jeung dalil-dalil burhan-burhan Allah. Nyana dek mareuman teh biafahi make omonganna hungkul sakahayang manehanana rek gawekeun Allah ku teu percayana ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dendam Yahudi ningali kekayaan Kangjeng Nabi berjuang dengan waktu anu singkat, tetapi keberhasilan pohara diacak-acak. Mau takon para Yahudi jeung para Nasrani Mekah muslim kabeh, hanya tinggal beberapa gerintir. Madinah gitu kene keluar di tanah haram Mekah jeung Madinah, masuk Israel dan masuk Eropanya. Ternyata horenganan jelema dendam terus baenya membangun kekuatan. Ti Kangjeng Nabi berjuang teh datang ka ayeuna geus 1400 sabaraha? 1040 tahun. Masya Allah, geus dikuasai berbagai sektor ku Yahudi. Hayo sia ku aing. Baheula kekentong aing, leluhur aing, ku aing dianggap orang hebat, ngaran Abu Jahal, ngaran Abu Lahab, yang berbagai-bagai tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani. Muhammad dihancurkan, waris ya ku aing. Masya Allah karim, geus dikuasai dunia ku ari keur aya di tangan Yahudi.